Duka kasih do pujaan nu hadir di nalamunan nu ngalangkang na bayangan nu ngahias na impenan kamana anjeun kamana anjeun ayeuna kumaha abdi kumaha milarian na anjeuna hate abdi banget rindu ka anjeun anu di kolbu nyieun hate abdi layu kasiksa panyakit rindu karasa duka karasa abdi kasiksa ku rasa cinta ku sabab bakatnya anak kumaha abdi kumaha kamana milariana ngobaran panyakit cinta jeung rasa rindu di dada yakin teu aya tembana yakin teu aya obatna iwal anjeun nu dongkapna anu bisa ngubarana. Oke lah, hatur nuhun. Kenalkan di pendatang anyar ngaranna Muhammad Rafi di add wae di follow wae Twitterna sagalana pokona nuhun lah.